Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Idza waqa'atil waqi'ah, Upama tumiba eta kajadian nu rongkah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. moal aya saurang oge anu bisa ngabohongkeunana. Khafidatur rafi'ah, Aya anu dihinakeun, aya anu diluhungkeun. idza rujjatil ardu rajja, Upama bumi digenjlongkeun satarikna, wa bussatil jibalu bassa, jeung gunung-gunung diancurkeun nepi ka bubu. fakanat haba'an mumbatha, Nya jadi weh lebu anu mahabu. wa kuntum azwajan thalatha, Jeung kaayaan maraneh jadi 3 golongan. fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, Nyaeta jalma-jalma golongan katuhu. Saha jalma-jalma golongan katuhu teh? wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, Jeung jalma-jalma golongan kenca. Saha jalma-jalma golongan kenca teh? was-sabiquna as-sabiqun, Jeung golongan jalma-jalma anu ti heula. Nya maranehna anu pangheulana. ulaikal muqarrabun, Nya maranehna jalma-jalma anu diparekkeun fi jannatin na'im, di sawarga naim. thullatun minal awwalin, Lolobana anu ti heula. wa qalilun minal akhirin, Jengan saeutik anu panderi mah. ala sururin mawdu', Dina kartia-kartia anu ditaretes. muttaki'in 'alaiha mutaqabilin, Bari tinggi lehe didinya paharep-harep. yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, Nu baka ngalayananana nu ngarora baka tetep ngora. bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, Kalawan mawa cangkir, poci, lumur anu dieusian arak tina sumberna. la yusadda'una 'anha wa la yunzifun, Maranehna moal ngarasa lieur jeung moal marabok. wa fakihatin mimma yatakhayyarun, Jeung bubuahan ti antara anu ku maranehna dipilih. Jeung bubuahan ti antara anu ku maranehna dipilih. wa lahmi tayrin mimma yashtahun, Jeung daging manuk ti antara anu ku maranehna dipilih. wa hurun 'ain, Jeung widadari nu cureulek ka'amthalil lu'lu'il maknun, anu siga mutiara pepernian. jazaa'an bima kanu ya'malun, Minangka ganjaran pikeun saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun. la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima, Maranehna didinya moal ngadenge omongan nu lain-lain. Jeung moal ngadenge omongan pidosaeun. illa qilan salaman salama, Salain ti pok-pokan wilujeng. wa ashabul yamin ma ashabul yamin, Jeung jalma-jalma golongan katuhu. Saha jalma-jalma golongan katuhu teh? fi sidrin makhdud, Maranehna teh dina handapeun tangka widara anu henteu cucukan. wa talhim mamdud, Jeung dina handapeun tangka cau anu pasusun-susun. wa dhillim mamdud, Jeung dina yuh-yuh nu ngampar panjang. wa ma'in
مسكوب jeung cai nu ngocor taya kendatna وفاكهة كثيرة jeung di tempat bubuahan nu leubeut لا مقطوعة ولا ممنوعة anu taya kendatna jeung henteu dilarang وفرش مرفوعة jeung dina amparan-amparan anu diluhurkeun إنا أنشأناهن إنشاء saestuna kami ngajadikeun widadari-widadari dina kaayaan anu istimewa فجعلناهن أبكارا nyaeta kami ngajadikeun maranehna parawan-parawan salawasna عربا أترابا nu pinuh ku kacinta turta sapantar لأصحاب اليمين pikeun jalma-jalma golongan katuhu teh ثلة من الأولين dinu ti heula kaasup golongan katuhu teh loba وثلة من الآخرين jeung tinu pandeuri oge lobaan وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال jeung jalma-jalma golongan kenca saha jalma-jalma golongan kenca teh في سموم وحميم maranehna dina angin samum nu kacida panasna jeung dina cai nu ngagolak وظل من يحموم jeung kayuhan haseup hideung لا بارد ولا كريم anu henteu tiis sarta anu henteu pikangenaheun إنهم كانوا قبل ذلك مترفين saestuna maranehna teh samemehna mah aya dina kamewahan وكانوا يصرون على الحنث العظيم jeung maranehna tonggoy ngalampahkeun dosa nu gede وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون jeung salawasna maranehna nyarita naha upama urang geus paeh jeung geus jadi taneuh katut tulang taleng urang teh bakal dihudangkeun deui أوآباؤنا الأولون jeung nya kitu deui karuhun-karuhun urang anu ti heula قل إن الأولين والآخرين pok caritakeun saestuna jalma-jalma anu ti heula jeung anu pandeuri لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم pasti bakal dikumpulkeun dina hiji mangsa anu pinasti dina hiji poe anu geus dimaklumatkeun ثم إنكم أيها الضالون المكذبون tuluy saestuna maraneh yeuh jalma-jalma anu salasar anu ngabarohongkeun لآكلون من شجر من زقوم pasti maraneh bakal ngadalahar tangkal nyaeta tangkal zakum فمالئون منها البطون nya beteung maraneh bakal bungkiang ku eta teh فشاربون عليه من الحميم tuluy sabada kitu maraneh bakal nginum cai anu kacida ngagolakna فشاربون شرب الهيم maranehna bakal nginum cara onta anu kacida halab-habna هذا نزلهم يوم الدين ieu
Ieu teh susuguh pikeun maranehna dina poean wawalas. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Nya kami anu geus ngayugakeun maraneh, naha atuh maraneh hanteu daek percaya? أفرأيتم ما تمنون. Nya naha maraneh geus nitenan naon anu ku maraneh dipun ceratkeun? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Naha maraneh anu ngayugakeunana atawa kami anu ngayugakeunana? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Nya kami anu geus mastikeun pati di antara maraneh jeung moal bisa kami dihalang-halang. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Dina hal ngaganti maraneh ku anu saperti maraneh jeung ngajadikeun maraneh dina kajadian anu hanteu dipikanyaho ku maraneh. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Jeung saestuna maraneh geus nyeraho kajadian anu munggaran, atuh naha maraneh hanteu areling? أفرأيتم ما تحرثون. Nya naha maraneh geus nitenan naon anu ku maraneh dipelak? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Naha maraneh anu nuwuhkeunana atawa kami? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Upama kami ngeresahkeun tan wande kami ngajadikeunana jadi regang-regang garing, nya jadina langsa weh maranehna teh. إنا لمغرمون. Bari maranehna nyerita saestuna kaula sararea kalah ka malik utang. بل نحن محرومون. Malah kaula sararea teu bebenangan pisan. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Nya naha maraneh geus nitenan cai nu diinum ku maraneh? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Naha maraneh anu nurunkeunana tina mega atawa kami? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Upama kami ngeresakeun tan wande kami ngajadikeun eta cai jadi asin liwat saking, nya naha atuh maraneh hanteu daek muji syukur? أفرأيتم النار التي تورون. Nya naha maraneh geus nitenan seuneu anu ku maraneh dihurungkeun? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Naha maraneh anu ngajadikeun kaina atawa kami? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Kami geus ngajadikeunana jadi panggeuing jeung bekal pikeun jalma-jalma anu nyanyebaan. فسبح باسم ربك العظيم. Ku kituna prak geura ngamaha sucikeun kalayan asma pangeran maneh nu maha agung. فلا أقسم بمواقع النجوم. Kami sumpah demi tempat-tempat turuna bagian-bagian Quran. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Jeung saestuna eta teh sumpah agung, upama maraneh nyaraho mah. إنه لقرآن كريم. Saestuna eta teh Quran nu mulia في كتاب مكنون. dina kitab nu diraksa di lauh mahfuz. لا يمسه إلا المطهرون. Hanteu aya nu nyabakna angin anu geus disucikeun. تنزيل من رب العالمين.
diturunkeunana ti Pangeran nu murbang alam sakabeh. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Naha atuh kana ieu carita Quran maraneh bet ngabohongkeun. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Jeung naha maraneh muji syukur kana rejeki ti kami teh ku jalan ngabohongkeun. فلولا إذا بلغت الحلقوم Naha atuh basa nyawa geus nyedak kana ti koro. وأنتم حينئذ تنظرون Jeung harita maraneh nyaraksian. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Sarta kami leuwih deukeut ka maranehna batan maraneh tapi hanteu katenjo ku maraneh. فلولا إن كنتم غير مدينين Upama maraneh hanteu kapurba ku kami, naha atuh hanteu. ترجعونها إن كنتم صادقين Mulangkeun eta nyawa lamun nya maraneh balaner mah. فأما إن كان من المقربين Tapi upama kaayaan eta nu maot teh di golongan jalma-jalma anu kadeheus, فروح وريحان وجنة نعيم nya pikeun maranehna kalaluasaan katutlugina jeung sawarga naim. وأما إن كان من أصحاب اليمين Saestuna upama kaayaanana ti golongan katuhu, فسلام لك من أصحاب اليمين nya kasalamatan pikeun maneh anu ti golongan katuhu. وأما إن كان من المكذبين الضالين Jeung upama kaayaanana ti golongan anu ngabohongkeun turta salasar, فنزل من حميم susuguhna teh cai panas liwat saking, وتصلية جحيم jeung digebruskeun kana seuneu neraka. إن هذا لهو حق اليقين Saestuna hal-hal anu ditataan bieu teh yakin anu hak. فسبح باسم ربك العظيم Kukituna prak geura ngamahasucikeun kalayan asmana Pangeran maneh nu maha agung.